Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ariya eta hiji pasal. Bi ikhtiyaril ilmi dina ieu pasal terek nyaritakeun milih ilmu. Jadi ilmu ge loba pilihanana. Wal ustadi jeung milih ustad. Ustad oge rupa-rupa piliheun deui. Wasyariki milih babaturan. Babaturan oge ulah padu gaul. Tapi kudu dipilih. Wasabati jeung tetap alaihi kana eta ilmu. Yang bagi penting li talibil ilmi ka para pencari ilmu, kajaman nunyangan ilmu. Naon ayakhtaro yan milih ieu talib min kulli ilmin. Tina sakur-sakur ilmu ahsanahu kana pangalusna ilmu. Wa ma sareng ilmu yahtaju anu butuh ya talib ilahi kana ya ma ilahi kana ya ma atau ilahi kana ya ilmu fi amri dinihi dina urusan agamana ya talib fil hali dina zaman harita fil hali dina zaman harita summa terus ilmu yahtaju anu butuh ya talib ilaihi kana ma atau ilaihi kana ilmu fil ma'ali di zaman pi kahareupeun wa yuqaddima jeung kudu ngaheulakeun ya talib ilmu tauhid kana ilmu tauhid wa ya'rifa jeung nyaho ya talib nyahokeun ya talib Allah ka Gusti Allah taala ka Gusti Allah taala bidalili kalawan dalil fa inna imanal muqallidi karena ari iman muqallid anu taklid anu nginduk ka batur wa in kana sanajan aya ieu iman sahihan eta sah indana cek urang sarerea lakin yakunu tetapi bukti ieu iman lain iman ulah iman lakin yakunu tetapi bukti jalma teh asiman eta doraka asiman eta berdosa bitarkil istidlali kusabab tinggal ngalap dalil wa yakhtaro jeung milih ieu talib al atiqa kana ilmu anu heubeul anu jadul dunal muhaddasati ulah milih anu anyar-anyaran qalu ngadawuh ulama alaikum bil atiqi wa iyyakum wal muhaddasati qalu ngadawuh ulama alaikum kudu netepan anjeun bil atiqi kana ilmu anu heubeul wa iyyakum jeung kudu ngajauhan aranjeun wal muhaddasati kana ilmu anu anyar-anyaran wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun kudu ngajauhan anjeun antastaghilla kana yen katungkul anjeun bihadzal jadali ko ieu papasiaan alladzi dhahara anu tembong ieu ilmu ba'dan kirodil akabiro ba'dan kirodil akabiro dina sabada di mawatanana
para gegedean-gegedean ulama. Akabiro dina sabada di mautanana para gegedean-gegedean minal ulama iti ulama. Fa innahu karana sanyana ieu jadal papaduan papasehaan yubidu eta ngajauhkeun ieu jadal at-taliba ka zaman neangan ilmu anil fikih tina ilmu fikih anil fikih tina ilmu fikih wa yudayyi'u sareng ngajauhkeun lain ngajauhkeun wa yudayyi'u jeung ngamubadirkeun mensia-siakan al umro kana umur wa yurisu jeung ngawaris ieu jadal al wahsyata kana loba kasieun kana borangan kana lingas wal adawata jeung mumusuhan ini kan wa huwa sareng ari jadal ilmu jadal min asrati saati eta tina pirang-pirang ciri kiamah wartifa'il ilmi jeung diangkatna ilmu wal fikhi jeung ilmu fikih kada eta nya kitu saperti geus dicaritakeun bieu waroda kacarioskeun fil hadisi dina hadis ayeuna bieu mah kalam ulama ari hadis mah kalam atanapi dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.